Mangga Gerawak Cabalaka ulah diningklir gendang siloka bejer bea satrapasna non rupaha pamaksa dan sareng cita-cita. Make jenggung wujud. Kieu Purwa dihaturanan lingi datang ka dieu aya hal anu rek ditepikeun ngeunaan diri. Utamana anu keur bumetah di patempatan. Tegeningan. Nyuk curug kana galur mapai kana riwayat saminggu lilana anjeun bumetah di patempatan. Kalayan teu aya anu uningan utawi na dulur baraya kolot indung jeung bapa bawi rasa kaula teh ieu teh hal anu sifatna salah keur diri anjeun kitu oge keur kaula nu narimana margi sagala rupa hal oge kudu ngaliwatan ijab kabul kudu ngaliwatan seren sumeren antara indung bapa kahiji jalma nu dipandang pi gurueun kahiji kaduana pikeun hiji anak teu payus jeung teu pantes malah bisa kawengku jadi budak doraka lamun tanpa ridho hampura ti indung jeung bapa boh eta rek ngalap ilmu boh eta rek digawe margi ngaran-ngaran kolot kanu jadi anak eueuh dunya kinasihan kanu leutiknya aku leutikna ka awewe nya aku awewena kanu lalakinya aku lalakina malah ukuranana lamun budak gering nang tunggalang layung indung bapa mah sanggup korban jiwa ragana tibatan ningali anak jadi perlaya tibatan ningali anak maut tak ieu teh matak dedepeun tuang ibu tuang rama kamelang kahariwang naha di mana naha hirup kene naha salamet naha keur cilaka nu jadi anak sok emut ku diri anjeun ya jabat di eta ngeunaan pagawean anjeun teh pan ngabahu reksa aing ngabahu reksa di nagara teh boga 2 jabatan jadi kepala daerah di daerah Melajang Tengah di kamiliteran teh jadi lurah tamtama nagara sedangkan saminggu lilana anjeun di patempatan tu uju eja tu beja-beja teu nitipkeun basa kanulian eta teh sarua jeung jadi jelema anu jadi nyilakatuna matak ngarugikeun pikeun nusa jeung bangsa mun ceuk bahasa legegna anjeun teh sarua jeung korupsi waktu nya timbalan sedangkeun ieu teh dipahing pisan pikeun rahayat demi kahayang jadi boga pamimpin anu lunca-linci lancat mulang tina udar tina tali gadang jadi pamimpin anu jalir tina carita hartina teh anjeun teh geus doraka ka rahayat geus doraka ka nagara jeung ka bangsa waduh hianat disebutna kumaha caritaan ke jaga rahayat mun eueuh lurah tamtama mun eueuh kepala daerah saperti anak hayam ditinggalkeun ku indungna ciak deui kamana pamuntangan urang kamana panyarendean urang da geuning kepala daerah teh eueuh eukeur mah rahayat ayeuna geus kritisna geus ngaliwatan media boh eta media sosial boh ngaliwatan media citak jeung sajabana buktina naon kritisna rahayat ayeuna rajeun aya jalan berlubang diupload diomong-omong di war-war di posting sagala rupaha dikontenkeun malahan kaituna ngomong ngeunaan program anu teu hade di antarana nu nepi
aya bantuan di luhur di pemerintah pusat bantuan sosial tapi prak-prakan bantuan di luhur ka anakna teh nepi na teh ka dulurna ka barayana gegedena diharakan deui ku maranehna Eta anu deukeut teh jeung anu deukeut. da ieu teh pikeun nepis warta saperti kieu sangkan kaituna anjeun balik deui panginditan nyata jadi pangjanji sulayatina carita lain rek musir tapi ieu mah gerak balik deui ka lembur anjeun Ulah cul kewajiban. ulah cul ngeunaan kewajiban apan uninga ku anjeun ama dedeusna putra panjenengan datang ka dieu teh kulantaran aya kejadian nu karandapan memang apa Ai paus ai sepuh mah. kaula oge katami-tami itu jadi patarosan ke diri kaula sorangan ngeunaan nagara tapi utamina ngeunaan diri kaula da kaula oge sarua manusia teu cicing dina hiji martabat sok komo lamun kaganggu hatena yakin kana digawena ge bakal ngurangan pasti Tantos. anu aya patula patalina putra panjenengan Gatot Kaca teh pasea jeung Rama Paman Arjuna memaksa kaulah kedah kawin ka Dewi Lesminingpuri putrana Prabu Suyudana tina nagara Astina salah sawios Kurawa anu yakin kaulah kahiji teu cinta kaduana teh yakin kaulah boga rasa bakal diracun margi Kurawa jeung Pandawa teh pasea ti bubudak getreng ti lemen nya tapi jadi buah pikir patarosan putra panjenengan teh nah adugi kadanget ayeuna kaula teh can mibanda rasa cinta birahi ka istri eta abah Can aya sieun cerman. nu jadi beratna kaula teh nah teu kapilih kitu santi di dieu henteu Tegeningan. Sakitu garelisna. sugan nu ngaliwat parawan di desa nu mawi ai umur aya 40 Geus mojohna atuh. bujang kolot kanca Bujang lapuk ulah. padahal lamun muda geunaan harta mah naon kakurang ngerasa Susu daun kakira ajeuna mah gaji 2 pos 2 amplop gaji. can indungna ratu ti nagara Pringgandani bapakna harta Arya. perusahaan beusna loba Bisnisna jalan. pan marukana PO Telijaya teh usaha teh Aha itu di kula. ABD teh usaha teh Itu geni. tapi geuning tah kitu kanca Kumaha sepuh. jelema mah nya nu disangka beunghar yakin bakal bunga efek teh geuning boreher teh geuning kakurangna Aya we kasih. ieu budak can aya sieun birahi ka istri Pohon. can aya rasa cinta ka wanoja Teu apal di asmara. kitu aman kieu we atuh timbalan ieu teh sarua jeung ama oge ngimpi peuting kamari Itu geningan. anu ieu impi teh patula patali jeung pitu maksudna ye lamun anjeun rek neangan jodoh yakin kaitu ka dieu oge moal rek panggih lamun can aya sir birahi ka istri ngan lebah sir birahi ka istri teh teu bisa dituduh-tuduh ku batur tapi singkaranapan ku diri sorangan Karasa ku sorangan. hartina teh kudu karasa ku diri sorangan memang kitu kaula teh tapi dina mangsa ayeuna putra panjenengan can aya sir birahi ka istri tah hayang boga teu geuning Palai ka anjing. menawi aya landongna menawi aya obatna aman heug lamun kitu carana Aya romantik kalau. pituduh di kaula ngaliwatan impian kamari teh nyaeta kudu ngaler di patempatan Kedah kakaler nakar ngaler ulah. kakaler teh ka utara ka merak bisa Anyer sugan. rek ka Padang Jor kakaler ningali kawates eta patempatan kahalangan ku tilu gunung aya hiji nagara
ya negara teh kasebut negara Tirta Dahana di raja teh Prabu Dahana Dewa kagungan putri gelis ngaranna teh Dahanawati ku gelisna eta putri teh loba anu ngalamar malah nu ngalamarna oge raja-raja pejabat-pejabat ya kulantaran lobana panglamar nya raja teh bingung dak kaditu dibikeun kumaha ieu dibikeun ka dieu kumaha itu anjakan ai kawijakanna teh nyaeta ngayakeun saembara blabar kawat saembara blabar kawat teh naon saembara gelut saembara gelut nya ai nu jadi jago saembarana teh nyaeta patih nagara kakasihna teh patih Tirta Sakti maksudna teh 10 poe lilana geus lila 10 poe ngan kaunggulan aya di pihak jago saembara tah cik cobaan kaditu lamun anjeun aya rasa ngeunah atawa bogoh dina hate ka eta putri luar kumaha cirina kaula bogoh teh ka eta rama ka eta awewe teh engke oge bakal mawa ciri sorangan bakal aya nu nyeretkeun dina ati sanubari kitu ama ngan ama rek meret tantangan ka diri anjeun tantangan kumaha lamun anjeun datang ka ditu bari mawa raksukan saperti yakin jago saembara teh bakal seber bakal kasima ku Raden Gatotkaca naon pasalna Gatotkaca teh sohor geus sabiwir hiji geus FYP selebgram ongko katambah kasohorna teh ku saktina ku kongasna ku jagona yakin seber kaituna tah kaduana pikeun mentes ka eta putri nah bogona ka diri anjeun teh dasarna tina kasep tina harta atawa ieu jadi kumaha maksudna tah di kamar ama di tukangan panto teh aya baju urut ngangon entog baheula ngangon bebek nah ama kapungkur sok ngangon bebek malah kasohor Pak Haji sate bebek teh ieu menang padepokan depan tina jual beli sate bebek kasohor nu kieu patut teh tah acuk angona grasok angge ku anjeun engke anjeun bakal ngarasakeun aya perbedaan sanutas diangge kitu ama sae widi kaula ka lebet kamar salira jik init beral umpam nama teh make jeung seuri sagala jeung naha ama jadi jangkung hor naha teu ngacanya henteu naon kitu ngaca heula tak kana tehel tah kana tehel tah kana lantai kana keramik deuleuh heula tingali sok oi ama aya betok lain betok wujud maneh teh wujud salira eta teh betok gobat dua ama naon nah aku jadi kieu naon itu disapa ku salira nepi ka kieu cecep ngewa ku naon ka putra panjenengan nepi ka ngajadikeun beungeut kaula jiga entog ieu ye apa tadi ama geus nyarita sok geura salin jenis minda rupa ulah make raksukan saperti Gatotkaca naon pasalna bisi kasima kaduana mentes ka awewe muji ka awewe jadak ieu beungeutna pujeng hingga awewe lalaki ge geuleuh nepon oge tah di dieu puasa puasa kumaha puasana teh nyaeta ai anjeun mapan ti mimiti budak
nepi ka dewasa cicing dina pasir kasugihan ayana dina sagara kabeungharan indung ratu Bapak Arya yakin jelema beunghar moal ngarasakeun kumaha rasana jadi jelema peurih jelema sangsara salila rasana tadi dieu puasana teh pikeun ngawujudkeun rasa simpati jeung empati karahayat anjeun kudu ancrub salaku rahayat kumaha rasana dihina kumaha rasana dicaci kumaha rasana dicaci maki nalika geus karasa yakin anjeun bakal timbul kanyaah teh tina citresna hate nu sanyata nya ceuk nyana lain ceuk lainna oh kieu geuning peurihna jelema sangsara teh kahiji kaduana anjeun pan hayang mibanda hiji pamajikan anu sasatna cinta ka diri anjeun tah buktikeun ku ayeuna wujud kieu nah eta awewe teh cintana ka anjeun teh nyaan atawa henteu dalamun make wujud Gatot Kaca segala nyampak matong bujeng hingga anu cinta yakin kabeh oge bakal ngantri awewe naon dasarna ku beunghar ku tapangkat ku kasep ongko aya kieu nya goreng patut nya kemu nya balas bogo nya sangsara nya ngucur tina ceuli betul tidak leres betul waduh tapi moal salilana putra panjenengan kieu moal nah lamun salilana kumaha kitu nya alim alim nah makanya nyepan tadi ke Gatot Kaca teh kasep dina kasepna anjeun turta gubrakna ka alam dunya kalayan boga pangkat kitu eta teh menang hayang menang embung nya teu hayang teu embung munggu ceuk anjeunna eta teh kodrat irodatna lamun roda berputar anjeun jadi jelema sangsara nah moal imanya coba iklan dibawa ka dinya tah kaciri si horeng teh anjeun mungkieu teh si horeng anjeun teh boga rasa kasep boga raja beunghar boga rasa beunghar boga rasa kawasa nah anjeun engke dina mangsa mulang kalam geungan nah eta pangkat harta rek dibawa ku anjeun eueuh lakon citu munapuro dangali gingsing teu sanak teh keluarga tembang teu alo diboehan oge kudu hirup anjeun teh buligir tadi dia buligir teh ulah aya akuan deui dina dada urang ngelmu teh kudu cacapat sadaya-daya amah nampi narima nampi tah lamun geus narima kitu eta robah sora anjeun depan tes tangtungan beke goreng patut teh sora gentem sora nepi ka simaan jiga Pak Haji Budi pikeun ngarobah sorana tikoro kokotor tina tikoro piceun carana teh dehemkeun sae mah punten mah sok sok piceun ieu ama tah kitu alah sora uing leutik euy aduh sorana mini aing mah atuh moal bisa ngagerem ieu mah sok becakan ngagerem eueuh simaan euy aduh ai kumaha geus ieu moal satuluyna moh bih mah engke ge bakal balik deui lamun geus waktuna mah alah nya atuh aya kitu mah tah ku kituna yakin moal aya nu manggihan wujud anjeun ku Arjuna engke di teangan anjeun moal kapanggih da sorana beda wujudna beda ngan ngarantung di aku Gatot Kaca saha atuh ngaran uing anu alus anu pantes nu pantes jeung tangtungan kieu sok kira-kira naon pingaranana kumaha lamun ganti ngaran uing jadi Gufron Yusuf
atuh eta mah panganten kasep eta mah Gini teuing atuh gining teuing sarjana. Atana pengaran uing Haji Ihsan Sapudin. gagah teuing eta mah Atawa Ibu Ayu. apa lalaki Nya. Eta mah ngaran awewe. Naon atunya? Ajis. Rada caket. rada imbang tapi jauhen Naon atunya ngakeun ka ama? geus atuh kieu ngaran maneh Timbalan. ngaran maneh budak buncir Budak. Buncir. budak buncir Meni goreng ngaranna. Atuh cing hade Batur Mah Yusuf. Anton. Perdi. Bapak Budi. Meni buncir. apan ame surup kapatutna luyu jeung tangtungan rupa goreng piraku aing ngaran Alexander Betul juga ya. nu mata teh oge Anak tujukan. Alah. Nyanya kitu mah nya. tah lamun geus kieu yakin sok kalebah kaler kahalangan ku tilu gunung sok tingali saembara anu keur rame di ditu lamun bogo aya rasa anu beda dina dada ngiluan Nyiringan. ngiluan Oke bos. Siap pokoknya mah. lir pendra Tuh, iya. barang saweg imbal wacana sabram indung suku Tuh, iya ge. ya Loh, diancam nyawa ku Juragan Arjuna dewe loh, nakuna. dume dina mangsa pasamuan Gatot Kaca teh bung dikawinkeun ka Lesmining Puri Oh, eta teh. pun bapa ngilu ngahalangan geuleuh ka pun bapa nepi ka bapa dewek teh las leungit deuleu bapa aing eueuh aing diancamna Nya atuh pas abur-aburan ka itu ka dieu deuleu geus saminggu lilana paingan nya karena ruca akang beda. ngejauhan madu karat teh dewek teh kitu we nangke dina bos Talijaya api-api jadi kenik kadang-kadang dewek teh jadi penumpang oge ngan dina mangsa ditanyakeun tiket api-api aya kesurupan sini kaluarkeun dina bus nya da eta anak tuh mun jadi penumpang mah tak naon ngajedog ieu mencet we telolet atuh dah Ulah jadi aya dina bus. aya ngadeng teloletnya aing mah resep dulu aya bus teh make jeung aya panonan eunam geuning Dirangkeun-rangkeun. lain lah naon eta disalebakeun ieu tempat di handap di bawah ada padepokan tuh kelihatan sama gua Duduk harerang kelihatan. ku ini udah haus hanang sekali Udah rada ceket. belum kabaraban hakaneun Belum kayak cing nawala urang gegelis panonon tunyutanya kalabadinya sugan we euy nya maksudna lain bari tunyutanya bapak tunyutanya juga Gatot Kaca di mana di mendina keto kata keto mah Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Cir, Kurang. ka tukang lah tuh geuning aya tamu tuh katinggali dina kaca tuh. Mana? Tuh tingali. tinggal Aden tigra aya sema. Ulu. Naon? Nah asa wau. Sete Naon? Asa kenal. sete asik bulan. Si Dawala geuning Tuh gini. jeung si Cepot. Eta Eta teh saha? Pawongan uing anak buah. Dodo teuing milarian uing ama. Keun bae ngan wayahna api-api teu wawu we. Siap. api-api teh nya. Sampurasun. Rampes, cir. Bulan. Diuk maneh. Siap ama. Siap. Alih Duh. Aden. Nah itu meni asa bau kelek ama. Wayahna kelek maneh teh. Alah. Meni pangar kieu bau kelek. Leung kene bau entau guing mah. Nya.
Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Saha di luar, Abdi saha di jero. semah teh. Yap ka dieu ye, kalebet. Nu mawi ieu senana jeblog, banyak lumpur. Itu di pinggir padepokan ada air. Ada gula. Bebersih di sana. Di sana ada. Ini senanya dipaku. Nah, maka senal dipaku segala. Nah si eta mah tukang banyo, tukang heur. Euy. Nya. Euy, Aya. kadenge ku dewek oge nembalan. Buru-buru ka disini minta cai. Urang tunyutanya. Punten kulan. Mangga. Sawi. Nu di mana saha jenengan bade maksad naon menak sumping ka ieu patempatan. Joh. Lah, dewek disebut menak deuleu. Asik gede hati kan. Asa naik darajat daula padahal teu nyahoeun nya teu gablek naon-naon urang teh. Senal oge sisilangan koneng sabelah hejo sabelah. Tong dibejakeun modalna mah sia. Begitu nama. Nya. Hapunten we sepuh ya abdi du. Kumawantun dedeheus ka ieu patempatan bilih ngawagan naon rupa hal aktivitas di patempatan. Punten we kulan. Bilih tuna wiwaha, bilih teu sopan. Teu nanaon kalarasan we nujurine. Ieu teh saha jenengan teh abdi kulan nya. Nepangkeun nami abdi teh Jepri Nicole kulan. Jepri Nicole muhun kulan. Di mana abdi nya? Di Cilegon abdi teh. Lain Jepri Nicole meureun jengkol maneh mah. Nya. Ari nu pengker abdi nya. Ai abdi mah nami teh Lesti Kejora. Ayang nu halus bener. Monya Lesti Kejora nepi ka monyong gitu sia. Tebatan ieu Jepri Nicole nepi ka pegek. Ah, sia mah Jeung depek. nyer pasea we jeung aing teh. Ieu perkara bae bener nama. Jepri Nicole sareng Lesti Kejora kulan nya Dedeu Lesti abdi teh. Muhun Dedek les. bade ka mana? Nu mawi ieu teh luntang lantung musim kuring teh kulan. Nanging sacan pok terolong kana maksad ieu teh dupi ieu teh padepokan naon disebutna? Ieu muhun ieu teh padepokan Tutugan Gunung Parasu. Dupi salira teh ngaran kaula teh Merah Kaca. Pandita Merah Kaca nya. Dikeresakeun kaula teh salah sahiji pini sepuh anu ngageugeuh di patempatan. Nu kagungan nya meunang rereongan ieu mah. Hasil swadaya. Oh, CEO na meureun Padahal teu katapo jiga CEO nya. Dai CEO mah tara nempokeun, tara nyirikeun. Tingali sok laju dina drama Cina geura sok. Kadang-kadang CEO mah jadi tukang sasapu geuning. Jadi office boy kadang. Coba dilon racin sia mah. Ieu teh Pandita Merah Kaca leres dupi tuang putra teh ieu teh ngaranna teh Budak Kuncir. Budak Kuncir nya. Parah pisan goreng patutna lah tinggal itu. Liang irung nepi ka mangpet lobaku leho tinggal itu jeung ingseuk-ingseukan nya ulah kitu anak pandita urang teh tamu nya wilujeng tepang cir nuhun sami-sami mang. damang cir Meujeum mang. lain sorana alus tapi kan nyeng-nyengkreng Metit sora. sadaturae sih nu pisan teh nya Cir kulan. Cir kulan. cir 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 Kulan kulan kulan. halus euy Jol nyapu. heueuh
Cir Nah, cir cir ini teh maran teh. Ganeng goblok sih teh. Beda kakak. kadek sekolah aing. Nah kasih ama geuning nemalan eka imah kakak nyerekan ada kuring mah jelema soleh atuh tinggal lipat ka mana ge make kopiah wae atuh tah Pakaruh kopea. ya nya ge make kopiah tapi terjumatan sia mah Macet we gitu. tong diheureuyan wae bisi nyeureut ge nya jadi Jepri Nicole teh bade ka mana ieu teh ieu teh abi teh kalerasan bulan di Cilegon teh abi teh salaku Intel ieu teh salaku Intel muhun Dasar jelema belagu. Nipu teu make otak teh kitu tah. Di mana Intel buju beja? Ieu mah Intel comel. keun antep 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 Mantep dah gerak. ieu teh Intel salah teh duaan teh Intel bulan ieu teh kang keur milarian jelema abdi teh jelema buronan oh jadi anjeun teh bagian mewah jalmi abdi teh Dia nyuli. saha bilih ngulam perang kaya patempatan bilih datang kaya patempatan saena langsung ka abdi laporan Bantoskeun. saha ai ngaranna mah nyata diincar ku abdi nu diteangan ku abdi ya ngaranna teh Gatot Kaca kulan Gatot Kaca eta teh buronan kelas kakap Waduh, eta ngomong ke mana karap si goblok. Tika kitu kopea. Pajarkeun aing jelema jahat. geus antep 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 antep. ayun we ayun Gatot Kaca teh buronan kelas kakap muhun kulan naon wae kejahatan nakar seueur pisan Sur kasusna biang kejahatan. biang kejahatan teh manehna teh nya diawit sok puak pauk kana motor teras pemerkosaan ge kalangan anak kalangan ti mimiti budak SD sampai umur 60 tahun bulan Kuningannya korban teh. naonna teh korbanna jadi anjeunna mah merkosa teh pedofil ka budak da beuki puguni ka parawan mah Segala asuh. nini dikeureuyeun Astagfirullahaladzim. Nika kaleuleui. Para teuing aing citra. Kaleuwihan tah. sok maok domba maok nog terakhir mah nyata maok bus ulan Pak Haji Budi dan mereka kata kota teteng milari Gatot Kaca kelihatan bus teh opat di pau kemana nanti Kuningan. jadi jelema jahat pisan bulan ngagalaksakna luar biasa kitu kulan penipuan nya main slot ongko nya tah di dieu bisi aya kitu orang kabdi jelema teh jangkung kumis baplang nya ngan huntuna karehol saeutik celina leutik sebelah nya kitu manawi aya ka dieu Sugan aya gulab. katuku kaula urang teangan ngan mang lan kula rek nanya tuh nya alah panganten aduh meni gagah terima kasih panganten jajak kalahung kasiron aduh udah dibekala sama panganten terima kasih panganten keula nya benernya pek usaha heula meni oge terima kasih aku bro aduh jajak kalau semoga samawa aku bro sama tetehnya ya sehat selalu alhamdulillah jangan ini mah dia mah gak suka uang sama aku aja ya. Aduh terima kasih aku bro jajak kalau keur kasep teh nya aku bro nya ya cepet-cepet boga momongan aku bro nya Cepat punya anak. samawa semoga anaknya yang pertama lelaki biar cepat disunatin nanti nabung lagi ya jajak kalau terima kasih aku bro alhamdulillah tuh dari aku bro dari pengantin pria belum dari pengantin perempuannya wanitanya tuh ya
aya kitunya pamor Jepri Nicole deh. Oh, ya. Jadi anjeun teh nya keurang eta Gatot Kaca kulaan ya. Ngan hampura leuwih ti heula. Lamun anjeun hayang manggihan atau melarian Gatot Kaca. Weh. Aku Bron. Ya siap. Aduh, tepuk tangan lagi aku Bron nah. Alhamdulillah, bagja luar biasa. Terima kasih aku Bron. Teh nengnya mana nengnya perempuan ininya? Wanita perempuannya ada? Hah? Oh kakaknya, dari kakaknya ini. Alhamdulillah, terima kasih. Pak Haji Ihsan. Oh, dari Pak Haji Ihsan. Tuh, belum dari Pak Haji Budi ya. Bagja dari Bu Haja Ayu belum. Ya, belum dari Bu Haja Nina. Pak Haji Arif mau? Boleh, siap, tenang. Pokoknya mah, saya mah sampai jam 5 subuh gak apa-apa lah. Yang paling begini terus. Terima kasih. Berdoa jazakallahu khairan. Bagja luar biasa dia. Alhamdulillah. Ridho aku Pron ini Ridho gak? Kalau Ridho sama bosnya aku Pron. Terima kasih hatur nuhun aku Pron. Ada lagi, alhamdulillah, hirabbil alamin, ya Allah, ya Rabbi. Terima kasih. Aduh, alhamdulillah, lanjut terus. Iya. Hah? Joget dulu. Oke, siap. Aman. Musik, guys. Buah-buahu dola. Bisa jadi, Dan juragan Gatot Kaca mah rasa pisan kena boxing teh. Nya dan sok di mana ge sok lalajo KFC UFC KFC kita jauh-jauh nya ai KFC mah tuh Kentucky Pancantik percikan didinya kurang teang kayak itu wala hayu atuh tah lamun anjeun rek ka ditu nitipun anak ieu si bucin oge rek lalajo bakteri yang ngilu wae itu kan bayar orang-orang ngirit ongkos cir Bulan. bener kalajo teh Muhun. maneh teh karek burak cengcelengan Muhun. menang sabaraha cengcelengan teh Aya menang 5 juta. Tunggu nih ngeloba. ayo turang bareng cir nya hejo sia mah kana duit mah Ada duit, nya kurang cokot duitna jalan rong paehan ulah kitu karunya ya bisi disangka dulurna ulah kayak kurang patut kitu jelema teh teu hayang aing disejarkeun jeung lanceukna saya teh kitu mah kulan bade ka itu bibi miang sok anu restu jajab doa kaula heula petla atuh permios kulan cir ngilu pade sok atuh babakalan ka itu mawa baju gembolan heula wayana ka itu cir Siap mangga. sok di atas di luarnya Mangga. Doakan amaknya simpuring pada mios. Doakan ku ama. Nuhun pisan najan kolotna oge. Salira teh ngaku kolot kulantaran abdi ngajak di patempatan da abdi teh ngaku lahir batin selaku guru anu luhung ku ilmu. Nu dipikolot ku simpuring cing sehatnya amanya. baik Assalamualaikum. waalaikumsalam jigbra rumah geus jararaunya bagja nu taya papadana Gatot Kaca cing salamat cu sing menang jodoh nu patotos sing menang jodoh anu bakal jadi muarana hate jadi kating triman kana jiwa anjeun hehehe